Mana inget tuh ke zaman sekolah mangana bola. Nya apal atuh inget teh. Heeh. Tapi ka poho euy keletiknya. Heeh. Poe mah inget kene mana. Pas Naon? ieu dibully ke batuan urang, dibully we tuh dihinaan. Kita ayeuna inget urang euy mana. Nah, maneh inget wae kitu berarti maneh neuteuli kok ing sia. Nyeri hate hayu jeung aing ramekeun anjing yuk. Heeh, mangana ieu teh neuteuli. Baheula mah tuh koe teh mangana nya genut, nya botak, mehoan, dihinaan terus heueuh. Pas tuyul Heeh. anjing. Oh, paingan metak maneh nyeri hate teh anjing da heueuh atuh ai botak kos tuyul kitu mah pas coba nu ngabuli. Mana duh dihinaan. Heuh nyeri hate hayu jeung aing bareng ayeuna mah. Heeh, lain mangana tah kamari teh urang teh panggih mangana di Cicalengka. Panggih. Heeh. Jeung jelema nu ngabuli eta. Heeh, mangana. Tah manehna teh mangana jualan ieu gorengan di Cicalengka teh euy. Gorengan. Heeh. Ai sia nah maneh atuh. Buli deui sia tukang gorengan, bro goreng patut kitu sia. Heeh, mangana urang teh kula teh dibuli deui heueuh. Teh disirikan teh kumaha. Nah, era urang teh mangana euy. Nah, sia era. Teu era. Ngabat era goblok. Heeh, mangana kieu. Mainna kan dagang gorengan di dieu. Heeh. Lagi giliran teh urang dagang kopi. Ah, goblok. Berarti sia sarua ribu tuh goblok gitu mah. Era Si anjing. bingung. Kumaha sia anjing. Nyepetan lagi nya. Paing, Heuh, mana apa tuh? Maecot. Maecot. Lu mah makan. oh di dinya nu gede. Aing kadinya ngamen. Heeh. Di dinya teh tulisan pengamen gratis. Heeh. Aing bus asup aja rong. Anjing dah harta sopo potong tepung ka. Dorap yo. Ngap. Aing teh geus terap teh balik we. Digorowan anjing pelayanna teh. Mang, ka dieu cenah. Teh tadi nyebut bapak anjing aya nyebut mang cai teh. Naon? Mayar heula. Ongko aing gratis. Aya tulisanana. Tapi aing PKD kita ngomawat gitu teh. Aduh. Lain mana salah. Salah kumaha. Jadi lain pengamen gratis dahar mana? Eta teh. Tah kieu mun mang ana nyanyi ka dinya. Assalamualaikum nyanyi 2 jam 3 jam oge moal dibayar. Da pengamen gratis. Lain dahar. Naon ngeunah dahar sorangan. Ngamen. Oh. Licik sorangan tuh goblok gitu mah sia rugi nu ngamen sia babarawakan terus capek. Pada tak saya bacaanana. Anjing. Salah. Jadi salah-salahnya. Apa ngana anu maca? Ketang anu nyium bacaanana salah. Salah-salahnya. Apa ngana anu maca? Ketang anu nyium bacaanana salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penak deui sareng Mang Jel tilu konyol Sunda, aya Mang Ana, aya Cepoing. Nyi Nok. ayeuna urang sebutkeun ngaran-ngaran lembur ti Cicalengka nepikeun ka Nagreg. Ngaran-ngaran lemburna naon wae? Urang heula nya. Warung Lahang. Bahang. Sok, Marga Bakti. aya di mana? Nagreg atuh dinya. Oh, Marga Bakti. Tugaran. Tugaran. Koing. Ya lindung. Wis, mantap nyalindung pokokna mah. Cikurutug. Ciseureuh, koeng. Bojong. Bojong. Kurang sebutkeun deui. Sawah Lega. Cibunar. Cibunar, koeng. Leles. Garut. Iya leles. Terus Garut. Garut. Ieu mah ti Cicalengka nepikeun ka Nagreg. Leles Pamucatan. Pamucatan. Bener. Ayeuna urang Teuing berarti eta. eurek ka Cicalengka Kulon ye sakedeung ye. Margahayu. Cicalengka Kulon. Pacinan. Pacinan mah Cicalengka tengah meureunana. Hah? Di dieu di tengah. Wae sok lah, sok naon deui? Kebon suuk. Mantap. Ciayunan. Cobo. Koing. Jamban. Jamban. Pokona mah kawarga Cicalengka Nagreg sok sebatkeun nami-nami daerahna masing-masing. Urang bikin konten kayaknya oke? Mantap. I love you. Tau hilap di subscribe. Tilu konyol Sunda. Tilu konyol Sunda. Sunda bobodoran. Sunda bobodoran. Tilu konyol. Tilu
Urang Sunda asli. Budak nyalindung ya berkarya ya. Nya nu penting mah positif. I love you. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunda. Waalaikumsalam. Halo. Ya orang nek ngeplog ya. Kadaharan bahasa Sundanya anu disingkat. Sok. Kadaharan bahasa Sunda nu disingkat. Misro artina naon? Amis di jero. Sok naon deui? Somro. Artina Oncom di jero. koing. Pakekok. Naon? Ada artina. Misro amis di jero, combro, oncom di jero. Sok. Pakekok naon sok? Ah, orang Sundanya. Pakekok. Si koing lain orang Sunda teu apaleun daharan Sunda nu disingkat. Pakekok bakso di mangkok. Pokoknya bangke mangkok. Nu mangkokeun jadi pakekok. Bakso mangkok. yang teu terkenal. Can aja udah kenal. Basreng. Bakso digoreng. Digoreng. Sok naon deui? Tah. Cilok. Hah? Jadi colok. Naon? Cilok. Nah, Candil. sok le umumkeun kabaraya Sunda naon wae nu disingkat engke balasna di komen le. Oh siap. Nya sok naon wae dahareun anu ngaranna orang Sunda. Dahareun di Sunda. Kadaharan orang Sunda. Kanan. Orang Sunda naon anu disingkat sok komen di handap. Gitu. Contohna naon le? Contohna ya Ali Agrem, Ali Ali Gerem. Contohna misro, amis di jero. Basreng, bakso cireng. lain banget. Bakso digoreng, cireng, aci digoreng. Gehu. Gehu atau gejeng tahu. Pakekok. Bakso na mangkok. Nah gitu le jadi namun anu arapa anu kecan kasebutkeun sok di komen ya anaknya. Naon we anu lucu-lucu siap. Oke. Matur nuhun. Halo Baraya Sunda. Penak deui sareng tilu konyol Sunda aya Mangjel. Mang Ana. Aya. Mangkoing. Nah, ayeuna urang sebutkeun ngaran-ngaran landihan orang Sunda. Asep Bedog. Muhammad Rante. Ini ngomong rantai. Koing. Dan guling. Hah? Dan guling. Dan guling. Dadan guling. Tah, Udin Petot. Udin Petak. Udin Petak. Uca Marangkol. So, koing. Ieu acil silet. Acil sile anjing urang berarti Pombok. Jainuddin. Wali. Aduh, kok pokoknya mah sok sebutkeun ngaran landihan orang Sunda anu gokil anu pikaseureun komen di handapnya. Pokoknya mah Udin Petot. Muhammad Rante. Anjay, koing naon maneh? Asep Bedil. Asep Bedil, Ujang Bedog. Pokoknya mah I love you sok di komen di handapnya tilu konyol Sunda. Tong hilap di subscribe oke? Siap. Tilu konyol Sunda. Anu panglucuna menang hadiah. Naon hadiahna aing? Hadiahna Suri. Sorry. Udah makan suri KBG. Pokoknya mah hadiahna mah surprise nya aingnya. Surprise. Pokoknya mah hadiahna. Ya. Antosan ke. Surprise-nya. dapat acung tilu konyol Sunda. Wih, mantap. Mantapnya. Siap. Sekarang stikerna. Plus stiker.